Keheul atuh da. Sakedeung deui Ramadan datang. Ibu-ibu sok caricing di luar cing teu beuna teu kalebet masjid kayak ngantosan ajengan. Nuju naon ajenganana pasea heula. Masehakeun naon nu hiji hayang 11, nu hiji hayang nu 23. Padahal coba lamun 11 jeung 23 silih hargaan. Nu 11 geus beres, pan geuning sok diompreng, anterkeun ka nu 23 ka DKM bebeja. Nu 11 mah da beres, tah sesa ompreng ti nu 11, digayem ku nu 23 dan nu 23 mah setengah salapan karek angeus. Isukna teh nu 23 ngompreng ka nu 11, lamun katoong Islam kitu jujur regreg tah hate. Da ieu mah nu 11 enggeus, nu 23 acan ngaliwat ka masjidna ngadeun ngahoak, can angeus yo. Puguh nu 23 nyokot senal capit dibaledogeun. Kumaha ceuk nu teu ka masjid? Talung urang teu ka masjid teu pasea. Bener. Kudu sadar. Yen hirup mah bener milik urang, salah milik urang, daek milik urang, kedul ge milik urang. Bener salah geus aya guratan milik urang. Matak eureun nyaritakeun goreng patut batur teh. Ari urang mah sok kepo kana urusan batur, batur nu hajatna urang nu hayang apal modalna. Sabaraha nya hajat kitu. Tuluy lamun leuwih dek ngurangan, tuluy lamun kurang dek ngaleuwihan. Nanaonan mah jeung hayang apal urusan batur, nu hajat loba duitna loba, tapi jujur loba duit penting ieu geus loba bayareun. Background di kieu bayareun, sound system bayareun, fotografer bayareun, tata ge kursi 2.500 hiji ibu megek diuk teu milu mikir Pak. Ngahadirkeun ustad ge leuh ngemplong eta kana hate Pak. Loba duitna loba, tapi jujur loba duit kadang-kadang loba bubutuhna. Ayeuna ibu hadir ka dieu mawa duit henteu, heudak keur naon beulieun. Matak hakikat nu ngaran hirup teu kudu nuding senangna batur nyi leuwih hade nyieun kasenangan cek diri urang sorangan. Kuring 36 tahun Pak teu acan nikah, ari memangna senangna kieu bae we. Kumaha tuh cek batur disebut jomblo? Harkeun bae da manehna ge boga budak lalaki, hiji waktu 36 can kawin-kawin, cek tatangga teh budak maneh jomblo tinggal ngaliwat. Kumaha cek abdi? Dorakati aing. Beres. Teu kudu riweuh. Ajwaja. Ya, lalaki jeung awewe itu disebut ajwaja, papasangan. Neng, bisi neng aya nu kulit hideung, teu kudu dipulas ku apu, da kalakasa akawin jeung kuda zebra. Ai beungeut bodas aya nempe punu ku trangeteng. Nah, engke oge bakal datang aya lalaki nu diutus ku Allah nu resep kana hideungna, hideung sote cek tatangga, hideung sote cek baraya, cek nu bogoh mah manis. Nya gitu. Kayak bakal datang aya lalaki nu resep kana hideungna ditanya teh mang naha nikah jeung nu hideung. Wih ngeunah. Napa lebah mana ngeunahna? Bangsat kitu tulus. Cing naon urusan antara hideung jeung bangsat? Nya cenah lampu pareum jam 11 peuting tuluy. Bangsat datang pamajikan ngadon seuri. Pugu bangsat ngagajeleng asa disampeurkeun huntu eueuh beungetan. Dalah-dalah bapak boga pamajikan goreng patut kudu bersyukur Pak. Naha aman. Moal di paling mantan mah bade ka mana ka uleman wios bapak beger kok bae da yakin moal payu goreng. Coba lamun boga pamajikan anu geulis kawanti-wanti endah ka bida-bina hampura Pak loba gegerbegan hate komo zaman ayeuna salingkuh henteu nemrak sabab aya dina HP media sosial Facebook, IG, Telegram, Instagram, WA jeung segala rupa. Kadang-kadang ngaran Udin ge pan diganti ku Siti. Gara-gara rumah sakeun kayaknya tuh asli ya Pak. Naon jadi sabab bisi di dia aya neng anu pangambungna leutik pepegek begitu antep tong dicabak da katoong ti panggung mah kaciri pisan. Bisi aya nu pangambungna pegek tong keung tong sieun kege bakal datang aya lalaki nu resep kana pegekna. Cing teh mang naha nikah jeung nu pegek moal aya rumah tangga paling romantis iwal ti boga pamajikan nu pegek irungna. Batur mah deuk sare teh silih usapan kana mastaka, ieu mah nyaho irung ieu puih-puih. Untung teu coplok ge nya. Simpulkeun, artina Allah ngajadikeun satiap perkara deuk kakurangan deuk kaleuwihan aya hikmah anu gede manfaat ngan urang sakapeung sok tarana bisa nampa kana kamanfaatan ti Allah. Iya hareupeun manusia mah saha eta Pak Ustadna nagerhana hareupeun Allah bawa ka hareupeun Allah bawa ustad bawa ustad
tuh di luhur aya pejabat, cek saha pejabat, cek urang, cek rakyat, bawa ke harapan Allah, bener eta pejabat gening bangsa, nya cicing mengpeng wani, tuh mana kalau bah bangsatna elah, rakyat leutik mah hampura tilu aturan zaman ayeuna, hiji make masker, dua cuci tangan, anu katiluna jaga jarak, rakyat leutik dipaksa ku tilu eta. Kur manehna lain tilu M pak 17 M maling nage rakyat mangagarugu matak ayeuna pan kuring boga berarencangan di KUA Pak Ustad Jajang cing teh Pak Ustad ayeuna perceraian ayeuna akibat naon tina HP lain ekonomi lain tina naon atuh tina corona nah cing teh kumaha mah kejeung tina corona oh manya cenah panganten anyar kuat hese di toel-toel acan pas di toel meureun pamajikan jug punten cenah jaga jarak ceuk gitu. Atuh ayeuna kawin isu paburantak